Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u ari bab anu kaopat. Fi adabi diapati eta dina tata krama namu. Wa madhonul adabi jeung ari tempat sangkaan pirang-pirang tata krama. Piha dina ieu adabu diapah sitatun eta aya genep. Jadi tata krama namu teh aya genep. Ada watu hiji ngundang awalan dina mimitina. Aya panggero ulah ngadadak datangna gitunya. Sumal ijabatu kadua nyumponan. Sumal huduru katilu hadir datang. Suma takdimu to'am tuluy nyuguhkeun dahareun. Sumal aklu tuluy dahar. Sumal insyirapu tuluy pamitan, kagenep pamitan. Jadi tos beres tuang mah naon deui itu iwalti pamitan. Kitu ayeuna namu teh can dibere dahar mah atuh kudu cicingnya heula. Da sok beda geuningan urang keur namu di dapur teh dongdrang eta katel. Bati keur masak si oreng lenjang urang eta. Yang batur nu keur garawe. Itu jadi ulah toma nya. Walanak dimajeng urang mayunkeun urang sadaya ala sariha kana penjelasanana ieu sitah insyaallah mumpami ngersakeun Allah taala. Fadilatu diapati ari kautamaan namu. Kala ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la takalapu ulah ngabebanan aranjeun lidhoifi katamu. Patab godu mangka ngaramek aranjeun hu kadoif. Mantak ulah sok jadi beban aya datang tamu teh. Tungtungna urang pribumi kalah ngambek ning keheul. Kitu mun disuguhkeun teh da teu ikhlas beak ngacaprak nya. Teu seep cenah geuleuheun kana dahareun urang meureun tamu teh. Jadi patabagodu kalah keheul ka tamu teh. Painau mangka sanyana kalakuan man ari sahajal ma abgodo mika bendu si man adhaifa katamu. Pakod abgodo makanya ta bendu si man Allah ka Allah. Keheul katamu berarti keheul ka Allah. Tak sing bungah lamun sumping naon teh. Tamu teh. Kitu. Ulah jadi beban pedah teh aya suguh. Saayana gitunya. Mentak kusabab nalika jadi beban akhirna ka urang jadi aya perasaan teresep tea keheul tea ka tamunya. Jadi zaman nu keheul ka tamu eta teh keheul ka Allah. Waman jeung saja maaf godo bendu siman Allah ka Allah. Abgodo tah bendu hukasiman sallo Gusti Allah. Si horeng urang pribumi na jadi dibenduan ku Allah sanes saya ieu. Hanas cau dibangkat kalapa beak. Suguh aralus. Sedengkeun bendu Allah nu nyampak telin ganjaran ti Allah. Ganjaran teu meunang cau jeung kalapa. Tungtung nama rugi hirup teh di dunia teh nya. Atuh ulah bendu katamu teh sing bunga, sing marah mae, sing dareh deh ari menyambut saha teh. Sanajan eta jampi ka sebeleun urang. Tetep dinaon dihormat. Pedah jalma teu akur jeung urang namu ka urang. Ka dapur ceuk pamajikan suguhan ulah pa ulah lah cenah. Ulah ting disuguhankeun bae. Urang teh da dibenduan ku saha teh. Ku Allah teh. Naudzubillahi min dalik hadenya.
Kang kadinya cenah sok diantos sugan teh duaan resek teh mekel bal 10 urang. Eta jadi beban ulah jadi beban sanajan meka 20 urang. Saayana ulah sok diaya-aya. Bisi kalah ngajadikeun benu Allah ka urang. Mantakkeun bae sing bungah sanajan lobaan tak suguh ngan sakitu-kitunakeun bae pan urang sok sasadunya. Ulah kalah riweuh urang teh ngabebankeun ka urang. Tungtungna akhirna pan kalah awon. Cenah sugan tarek duaan cenah si kehed teh. Ulah-ulah kitu tah. Berarti orang tadi benduan ku Allah tanya. Mangkane eta teh lain batur kitu teh. Kitu. Eta seueur kajadianana sim kuring kantos nyaksian eta mah. Abdi cenah bade kadinya samobil nyebutna teh. Datang ka imahna 4 mobil Kang tah. Jawa ti Bandung deui. Atuh ibu ramana teh wah papukat riweuh nyuguhan cenah teh majelis taklimna di Bandung. Sumping kadinya ngariweuhkeun kolot eta. Kitu aya kitu mah nya. Ning urang jiga rek seseran sabaraha jam itu ti beber cenah geunan. Atuh urang buntel kadutna sing gede geragen amih lobaan mah. Da ngitung eta buntel kadut cenangan sakit jelema ning 200 urang cenah kenang. Wayahna mun teu kasuguhan teh tah. Tak sok ditaros cenah sakian jalmi cenah kirang langkung. Kitu mentak lamun boga minantu ka urang Majalengka siap-siap Kang. Urang ditu mah dah hayang terang cenah geunan mun ka mamana teh mentak breng. Ulah aneh tah. Balong mah 2 mah kudu saat belah. Waqala ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la khairat aya kahadean piman di jalma la yudifu anu teu nyuguhan tamu siman. Nah, jadi tara aya tamu kaja ka imah eta mah. Berarti kahadean eta jalma teh nya. Itu mentak imahna teh kumaha sepi we tina naon teh. Mentak sing rajin ngajak babaturan teh. Akhirnya ting sok karunya geuning nya Kang. Ieu ka Jawa eta alumni nu ieu metot nu itu metot. Bakat ku hayang ka naon tah? Hayang ka tamuan Kang. Ngan waktuna pan kurang atuh. Akhirna didoakeun bae wungkul kitu tah. Urang mah justru boro-boro ngulang cenah datang ge arulah pan bisi sagala beak cenah eta tamu teh. Nah jadi geus uning mah kade tamu ka urang teh rek nyanak rezekina, kadua rek marsihan dosa anu gaduh eta bumi Kang. Kitu mentak bar berkah lamun imah seueur naon. Seueur tamu mentak dina hate tong sangka awon bae geuningannya. Jebu nu mekel map geuningan ekronasi jelema cenah geunan. Dibageakeun teu boga duit bageakeun. Ulah kalah langsung bruk pantona di kumaha. Wah eta mah geus dibenduan ku Allah nya. Sok suguhan geus rapi dahar hapura cenah ge bogoh ngan bisa nyuguhan wungkul ieu teh keur teu gaduh artos mah. Kitu Kang urang teh panan. Nu donasi teh aduh hatur nuhun pisan cenah genan sawios teuing pan kitu Kang raoseun. Allah bungaheun tah ka urang. Da besok aya nu kitu nya Kang. Cenah donasi tuh gua ulah dibuka imah kunci cenah. Karepeh cing ame jiga keur eueuh. Eta nitah budak bejakeun bakal bapak keur eueuh gitu. Budak teh pan sok jujur atunya. Bapana aya cenah aya di bumi di lebet cenah atuh dibejakeun budak kapanan. Mentak bumi urang sing terbuka pikeun tamu Kang. Saha bae genan gitu. Amprok jeung tetangga jeung babaturan hayang nyimpang heula ka bumi sim kuring hayu.
Kitu Kang tah. Wa maro jeung ngalangkung sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin ka hiji lalaki. Lahu eta pikeun rajul ibilun ari onta wa baqarun jeung sapi kasirun anu loba. Hiji lalaki domana loba tah enan. Onta jeung sapina loba eta hiji lalaki teh beunghar lah ku ingon-ingon. Palam yudoi pangkat teu nyuguhan itu si rajul ka Rasul. Suga nyuguhan eta Kang. Dia urang ning bus ka imah aksi gerong. Wah ieu pasti ngareunah suguhna soreng ci aqua wungkulna gelas. Teu naon sakitu wungkul. Rasul ngalangkung ka lalaki nu disebutlah beungharnya sapi loba, onta loba tapi teu sor suguhan teu. Wa maro jeung ngalangkung Rasul bimroatin kaji awewe lah eta pikeun imroah sawaihatun ari domba kacang nu laleutik. Ta ieu mah seueur kacidanya doi mak me tah. Atuh donganan me kacang atulah nu laleutik. Pada bahat mangka mencit imroah lapi lau pikeun Kanjeng Rasul. Ta ieu mah langsung mencit hiji nyuguhan saha? Nyuguhan Rasul juga Nabi Ibrahim geuningan. Langsung Nabi Ibrahim mencit anak sapi anu kacidalintuhna. Bisa mani kitu sanes domba anak sapi nu lintuh dipencit jang nyuguhan opat tamu. Urang apan hayam ge nyaah Kang teh. Datang tamu teh. Lebih si kurang cenah jualeun. Mencit eta istri padahal mah disuguhkeun ka Rasulnya. Pakola mangka ngadokan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ungduru nempo aranjeun. Ilaihi maka dua jalma. Inna mahadil ahlak pasina ari ahlak biadile eta di tangan Allah. Atuh mun urang deket jeung Allah bakal berehan. Gantina gampang deh ti Allah. Kan lamun urang jauh jeung Allah koret bati moal dibere jembar hate genan nyaah we. Hayam teh boga 20 datang tamu da teh jiji acan dipencit atuh. Kumaha teh alasanana. Ditanya jualeun cenah genan. Dan urang eta mah ceuk urang teh. Tak cek dina Yasin pahum laha malikun asal milik nu urang eta mah lain nu Allah. Mantak deui ada kipencet teh kumaha? Nyaa. Tak inget bae ka Jawa nya Kang. Der ka Jawa da bareng cit ento katu baheula mah. Kana mah hayam pasakna beuri tuas geuning daharna teh. Beda teu beak dagingna genan. Utuh eta teh. Kitu tah. Di urang masa jarang namu kabelah kidul kulon tasa tadi sugan daging hayam. Padahal mah hayam raya itu. Masya Allah nu aya we lah cenah lauk bolong mah loba tapi da lauk teu hanya teu jigenan geuningan. Kudu dipenta bae cenah aya lauk hayang belum lauk kakarang ngalaning Kang. Teu dipenta mah da angre lauk teu kalah geudeun di balong. Tungtung namaraban sagala rupa di balong teh. Kajual henteu kasodakohkeun. Subhanallah. Jadi teteh biadillah akhlak ti Allah. Allah manguji ka urangnya Kang. Liwat tetah tetangga teh ka imah urang. Kang nyimpang heula cenah cai-cai kopi, oh cenah mangga rusuh puguh. Pantes nawarannya Kang. Kemana tuh? Ka kebong juga tuh buru-buru. Kalau dijujurung Kang. Ajakan heula tawaran heula Kang. Komo lamun diburuan keur usum naon mah. Ah usum komo eta tuh. Bisi nempo wungkul tetangga teh kabiteun padawangan tara ditawaran ieu. Pangmetikeun atuh lumayan ngasaan gitu. Paman mangka saja masya'a ngersakeun Allah ayam hana kana yen mere nugrah Allah kasiman
kholkon kana ahlak hasanan anu alus fa'alama kami damel ziman. Jadi aya di tangan Allah ahlak urang teh Kang. Kumatah tarikan kana hate dina nalika aya tatangga karabatnya keluarga ka urang. Kuma urang tah ngabagiakeun soal susuguhna. Tak saurasul tingali tah dua jalma nu hiji mah loba tapi sama sekali teu hayang nyuguhan, nu kadua mah disebut makhluk lemah awewe tapi anjeunna langsung ngabagiakeun ka saha ka rasulnya. Ieu teh ung duru maksudna pek palikirkeun ku urang sabab akhlak eta teh akhlak biadillah deukeut jeung Allah hate bakal merean we terusnya ngan lamun hate jauh jeung Allah akhlak alus ge moal daratang Kang. Hate teh kumaha tuh? Kitu bae teu merean kana alus mah, tapi lamun jang soranganna kumaha? Mentak wa amam bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil us nu koret mah mentak pisang saraeun hirupna geunan. Bakal susah. Eta teh Quran mangkaning. Atuh hate sing naon Kang? Jelas hiji keluar ku Allah 10 malah nepi ka 700 di naon agenan digentosan teh kitu kapanan. Wa qala ngadosa Abu Rafi maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pembantuna Rasul Abu Rafi teh inau sanyana kalakuan nazala lungsur bi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaifun tamu singgah tukangnya. Saur Abu Rafi sebagai pelayan Rasul katamuan. Pakola mangka ngadauh Rasul kul. Ucapkeun ku anjeun lipulan Yahudi kasih anu orang Yahudi. Nazala singgah bika kami sadaifun tamu pa aslip maka injeman nika kami syen kana perkara minada kikit tina tepung gandum ya rojabin nepi ka bulan Rojab saur Rasul boropi ka dieu pedaya tamunya Kang jika si itu nu Yahudi teh kami injeman tepung gandum gitu kayak nepi ka bulan Rajab dibayarna. Rasul ge osok itu Kang bakat ku ngabagiakeun naon tah. Ngabagiakeun tamu jabalin ka Islam namu teh ka saha tuh. Bisi urang boga tatangga Kristen ulah asa-asa Kang. Mah tunggu nyeumeulah cenah ka sinci. Panggil sok sincinya Kang. Nyeumeulah ka sinci cenah roti 2 bungkus mah. Teu nanaon Kang. Urang menisok mung ka luar agama Islam teuing Kang. Disulah asa kumaha ning hate teh ulah kitu. Rasul ka Yahudi eta nu musuh pisan ning sok musuhan. Tah jadi urang ulah terbatas dina segi naon mah sosial mah dicontohan ku Rasul. Lipulan ka dieu jika ditu. Kasih anu lipulan Yahudi nu Yahudi teh. Yahudina ge pan aman hari tamanya di Madinah teh. Tapi jigana pedagang tepungnya Kang eta. Boga toko meureunna teh si Yahudi teh. Kecenah nepi ka bulan Rajab dibayar ieu. Pakola mangka ngomong sa Yahudi itu orang Yahudi walau demi Allah. Masalah pamoal nginjeman kuring ka Rasul. Ila bir angin ku gadean. Cek Yahudi abet moal cenah aing nginjeu mah kecuali aya nana aya borahna ka dieu ngagadena Kang gitu tah. Hebat Yahudi ge nya eta teh ka Rasul Kang celebet moal. Di orang saha? Di orang akang ajengan. Oh cenah mangga. Kan urang mah kitu nya Kang. Keun ieu mah Yahudi wajarnya. Cenah moal eueuh borahna mah. Pahbarot mangka Pahbar tuh mangka beritakeun kuring ka Nabi. Angkat teh ka Rasul diwaret Rasul anu cenah anu. Pakola mangka ngadauh Rasul wala demi Allah ini sanyana kami la yakin anu kapercaya.
pisame di langit aminun kaparasami ada di bumi Rasul bejakeun kuring teh ya jelma pangkapercana di langit di bumi genan jadi sieun teu dibayar Yahudi mah nya walau aslapa jeung lamun nginyeumkeun nikah kami la ade tu yakin mayar kami kana eta Yahudi yakin nek dibayar ieu ka Rasul kangnya nu jelas-jelas jami pang masalah sieun teu dibayar ta Yahudi meureunnya padahal ini tanjeun bidiroi ku baju besi kuring warhan ngagade kana anu kayana eta diro indah dekeun Yahudi jik ini tatuh bekal baju besi gadekeun si Yahudi eta teh kan kanggo ngamuliakeun naon Kang tamu jebul tamu subuh aya motor cik gadekeun mah motor Kang nu urang wah cenah mah hating motor atunan HP gadekeun heula tah lu cenah teh wah beas tamu mangkaneng kumaha teh nyuguhan dahar ieu cenah HP kaurungkeun heula gadekeun heula HP saek teu naon Kang urang kitu tah Rasul ge sami nyuguhan tamu teh duwi ka ngagadekeun diro nanya bakat ku hoyong ngahormat ka tamu eta teh nyontohan ka urang Kang nepi ka mana urang ngamuliakeun tamu ngahormat tamu nalika eueuh subuh kitu bae lah Rasul mah dugi kitu tah barang nu berharga eta teh acuk beusi paragi perang atuh digadekeun heula jebak ka Yahudi deui atuh gadekeun urang ka dealer ka Banjar motor teh boro-boro urang mah dugi ka dinya ahlak teh nya lah cenah da tuauh ieu jeung babatur cenah atuh komo kanu teu naon mah Kang sing dibagiakeun namih ngaduakeun ka urang ke perlu nama doa nuhun pisan cenah tos di sing digentosan kudu langkung-langkung ku Allah didoakeun urang teh nya dosa muruluk eta tamu balik teh Kang jadi ulah begitu tamu baralik duh cenah riweuh datang tamu teh HP digadekeun di warung cenah kuring tengah dahar ieu dahareuna mah kitu mah dibenduan ku Allah cek tadi kayaknya kan tad jalma dibenduan ku Allah dahareun beak HP di warung tebuseun tungtungna pan ku Allah dibenduan riweuh hirup kitu mah neangan kasusah wungkul hirup teh tah jadi kira-kira nu eueuh di imah teangan di kebon cenah keneh sampo pangrabutkeun di tah kitu eueuh cenah sampu malauk ngaheurap heula di balong teh hese ieu Kang urang nu Allah kabeh ogenan masyaallah dasar nu urang we geuningannya subhanallah tah kitu tah wa kana sang bukti sa Ibrahim Nabi Ibrahim al Khalilu kakasih Allah shalawatullah alaihi wasallam Ida aroda di mana ngemaksud Nabi Ibrahim ayakula kana yen tuang Nabi Ibrahim horoja keluar Nabi Ibrahim mailan dina samil Nabi Ibrahim teu wantun wakang ngahuapkeun tuangeun sarta acan keluar heula samil jarakna Kang samil teh 3 kilo meta 22 mil ya tamisu milarian Nabi Ibrahiman kajal maya tagoda tuang siman mau sarta Nabi Ibrahim jadi Nabi Ibrahim keluar heula ulak ilik mapah ti dieu ka Cibitung nya Kang aya urang Cibitung Kang hayu ka imah nantu rek dahar hayu bareng baturan kami nepi ka Pasir Gintung eta ka ti dieu teh neangan batu rek dahar di urang mah Kang toko sineangannya ayeuna mah ajakan eta tangan pasti daraekeun di urang mah komo keur kiwari ke sagala rupanya pasti jabang apa daharna teh deui asa tenang tetangganya melamelu tah
dahar asa kajamin gitu. Tiap bade tuang Kang sanesa kali Nabi tiap bade tuang pasti milih heula saha mabaturan anu bakal nyarengan pantos jelas hadisna loba leungeun loba barokah tak kana sangu teh. Jadi urang ge atuh kade mun tuang teh ulah kesoranganan jebul liwat tetangga tawaran itu sanggup manggil mah nu tiara pasti mau darekeun ya Kang kagok ya sekolah eraan ditawaran agenan bisi saeutik sangguna geuningan akang ulah hariwang ku teu wareg aya urusan eusi beuteung mah Kang saurangeun cekap duaaneun sing yakin ulah sieun teu wareg komo lamun duaaneun wah komo lamun tiluaneun beuki berlipat eta cukupna teh lamun tuangna karana Allah ngan mun tuangna karana lapar pasti kitu Kang sieun teu seueuh pasti kitu mun daharna karana nafsu mah tapi lamun tuangna karana naon karana Allah pasti mahi nalika nikmat eureun urang mah kalah naon nikmat teh tah jadi pan geus jauh tina tak daru sok ngeunah amih loba kitu tah nalika sumping nikmat raos liren eta teh hikmahna luar biasanya masyaallah jadi urang mah lain ek neangan mutrofun di dunia teh Kang lain ek neangan ngeunah dahar teh tak cek dina surat al-waqiah mut wa kanu qabla dzalika mutrofin sieta mah sesenangan pil maskan pil malbas pil mat'am dina dahareun hayang ngeunah bebati pinarakaeun sieta mah nu neangan ngeunah teh mutrofin baca al-waqiah gara Kang sarahna imah hayang ngeunah mantak alus eta senang di dunia bakal sangsara di akhirat nepi kamal bus nu dipake hayang senang hayang alus bakal sangsara mutrofin sabab sesenangan di alam dun atuh urang ulah neangan sesenangan neangan pibek leunjang di akhirat mantak nalika tuang begitu ngaraoskeun naon nikmat eureun tapi rek neangan nikmat rek neangan kuat awak jang ibadah jadi anu kalah di gas mah da ngeunah ning Kang dua kumata kan ditunda teh naudzubillah metak salat beuki naon akibat hayang ngeunah daring ari keur rek bulan puasa sok naon Kang hayang nu ngeunah atuh munggah mah da geuningan tak puasa lagi kumaha tah puasa lagi puasa gitu geuningan puasa am teh geuning asa sebatas menang lapar jeung naon jeung dahaga wakana jeung bukti Nabi Ibrahim yukna dilani Nabi Ibrahim abadoifan namina teh lanihanna teh Kang mentak Abu Doifan walisid kinati jeung karana leres niatna Nabi Ibrahim pihi dina itu ya tagoda dina hayang marenuang damat langgeng naon dia patuhu tamu nabi nyuguanan tamu Nabi Ibrahim pi masyhadi dina panyaksina Nabi Ibrahim maksudna pengurus tempatna ila yaumina nepi kape urang sadaya hada anu ieu palatan qadi makan teu eureun teu beak naon lailatun peuting ila anging wayakulu tuang indau dekeun itu Nabi Ibrahim sajamaatun jamaah mimbaini salasin ti antara 3 ila asrotin nepi ka 10 ila meter nepi ka 100 urang Kang ayeuna genan kurang biasa kasakseni tapak lacak Nabi Ibrahim teh nya jami anu sok nyuguhan ka anu nyuguhan anu sok ngajakan tuang ka saha ka jamaah 3 urang 10 urang nepi ka 100 urang diajakan naon teh tuangna teh di daerah mana teh Palestina kapanan
kitu tah aya jaminu kitu keneh tah seperti adab Nabi Ibrahim dina bade tuang teh atuh urang mati luan ajakan teh Kang tah 10 bisa lobating komo 100 urang mah cenah ieu rek pengajian sanek nyugankeun ku abdi lah tah eta Ibrahim Kang kitu teh maka tinggal harulang dengan duh kumanya cenah kita disuguhkeun beak cenah ujang isu kapanan kitu tah tak pami di Rosepah ngaos Kang malam asana malam Kemisnya begitu rapih ngaosnya ka lapangan kaburuan terus ngajajar eblek teh urang kari milih eblek nu mana Kang saya eblek eta sangu jeung ping-ping eme geuning ping-ping domba tuh saya eblek teh sanes daging sagirih-girih saping-ping sa eblekna teh sanguna sangu kebab teh sanes sangu bohorinya atuh salapang dua lapang desa beberburan agenan eblek teh terus ngajajar Kang terus jajarkeun urang kantun milih nu mana urang ngariung teh sok kanyat limaan teh terus ngaos jam 12 disuguhan gua anjeunna gratis angker gitu teh cani saminguna 250 real dibagi urang teh Kang digajihnya kitab dipasihan mun keur kabagian pembagian kitab teh sim kuring kitu tah jadi sanes kantena bro-broan mangkaning sanes 100 itu mah antara 600 700 urang santri nanti wakola ngadosa kaumun hiji sekolah ngasa kawamul mawadi itu kawamul mawadi tah pengurus tempat inau sanyana kalakuan lam yukhola teu suwung ilal ana nepi ka ayeuna naon layatun hiji peuting mi andaifin ti tamu eta pengurus tempat na teh nyarioskeun kitu tamu teh aya be bari disuguhan terus mun kapungkur anu di Kuningan teh sakan nu mualaf teh usuk nyuguhan teras teh lap dina mina aing bangosan teh sanes ulama anu ecek-eceknya bangsa MZ nu kitu anu ngaraos teh lap dina mina di jamaah sadaya disuguhan pamiraina Saidwa di Mekah sana di Mekah di Jabal naon caket Mina teh sami Kang eta pasantena dina puncak gunung eta mah sami sim kuring ngaos kadinya ngaos ngalogat Sahih Muslim anu 13 jilid sanes 2 jilidnya Sahih Muslim nu 13 jilid tinggal sami rengseng ngaos teh tuang sami gitu Kang di ditu mah bisa ruguhan dan sababna seueur kautamianana patos Nabi Ibrahim alaihis salam ngan kira-kira mentak nyangsarakeun urang mah ulah bisi kalah saha tah urangna sangsara ari batur nah gitu jadi perhetangan ku urang ogenan urang mas Nabi Ibrahim asa moal kiat disukalah pipaseun jeung nu diimah ulah teuing urang mah Kang kecuali nu di bumina sami saha teh saemutan jeung urang sapagodos sok eta mah metak idin heula mah we cenah mun dahar neangan bubaturan duaan mah cenah mangga tiluan ogenan teh hese Kang manggil santri tiluan jeung santri mangeunah karageuna moal hese nya wasuila jeung ditaros Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal imanu ma eta naon al imanu ma ari naon al imanu eta iman nantu ari iman pakola mangka ngawal Rasulullah it amut to'ami meredahareun wabadlu salami jeung masihan salam uluk salam saur Rasul ari iman teh diantawisna meredahareun kadua badlus salam sok rajin assalamualaikum tak kautamianana heula paheula naon teh Kang begitu abok assalamualaikum tak ibsaus salam nyebarkeun salam eta hakul muslim alal mus
hak muslim ka muslim sanajan kanu teu wauh sanajan kanu wauh pamrok mah jika di Mekah kan simkuring asa bosan eta teh nya teh babaturan sok popang gua penting aek ngaos teh assalamualaikum nah eta jeung nu biasa terus saya di Mekah mah assalamualaikum eta tos teh ibsa di ditu mah salam teh tos biasanya di urang pan hese di urang mah paling ge kemana kalah nanya urang mah teu salam ke balong lah can gaya make salam tah kalah era urang teh kan gagayaan make salam baju butut ogenan urang teh muslim cenah genan ieu tah dina sabalik keimanan teh tamu to'am Kang sing berehan kana urusan naon mah urusan tuangeun mah itu kadua salam Wakala ngadu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kafarati dina pirang-pirang kiparat wadah jeung pirang-pirang darajat it amutoami eta mere dahareun wassalatu jeung salat bil waktu peuting wanasu jeung manusa niamun eta sarare tina pirang-pirang kiparat kana dosa darajat naikeun darajat di hadapan Allah it amutoam kan atuh kakiparatan kasalahan dosa urang teh ku remen masihanan tuangeun teh jadi kakiparatan lah nu kirang-kirang di hadapan Allah teh darajat bakal langkung naon tah sanes hiji pirang-pirang darajat beuki luhur hiji amutam sok rajin meredahareun kadua salat ti peuting batur mah keur sarare eta jadi kiparat sareng naikeun darajat pikeun urang sadayana urang mah teu boga dahareun ku salat peuting atuh boga duana dahareun mere salat peuting wa eta mah leuwih apsu sampurna eta mah duanana kitu dahareun eueuh salat kedul saradari boy mah hirup teh Kang jiga urang beunannya dahareun mah eta we tadi bere tadi bikin kabatur salat kedul peuting teh ah ieu mah geus rugi geus eueuh jang kiparat urang teh darajat asa teu naik geuningan bongan we jadi pilih di antara hiji tatinu dua mun kira-kira mampunya duana anak urang teh wasula jeung ditaros Rasul an haji tina haji ama anu mabrur Rasul ditaros ya Rasulullah ya haji mabrur teh nu kumaha tuh duh ieu sieun katakol urang pakola mangka ngadawuh Rasulullah it amotam hiji mere dahareun aduh lamun haji koret kana dahareun ya teu mabrur kayak usum alpukat tetangga kabagehan kabeh eta mabrur eta ngebedahkeun tetangga kagehan mabrur eta hajina it amutoam jadi aya apa haji ngebedahkeun urang teu kabere jer-jer acan ya wa thayyibul kalami kadua sae cariosan teh sarae Kang haji mabrur manya jadi layinul kaul lemah lembut tina ucapan teh kada aya thayyib Kang beda jeung hasanul kalam alus cari beda ima thayyibul kalam jiga naon contona pangkihu ma aya awewe nu toba urang teh kawin nu toba cek urang beda apa thayyibul kalam lain alus caritaan thayyibul kalam dalo bajama anu bahasana mah ning arindah aralus ngan hatena mah kumaha kan itu thayyibul kalam teh ucapan bener-bener tina hate kaluarna tak rek kawin nu dibogahan ku hate lain ku geulisna wungku lain ku nafsu ku syahwat tapi ku hate tak thayyibul kalam eta bati jeung hate naonna teh nyariosna teh haji mabrur kitu teh atuh ieu sarua nu dua dahareun teu boga atuh alus-alus naon ieu caritaan
cenah boga dahareun nya talawi sampurna mere dahareun alus caritaan. Ieu ciri haji nu naon? Haji nu mabrur, rajin mere dahareun, kadua sae naon teh. Cariosana jadi jeung hate nyariosna teh Kang. Pan beda zaman nu nyaritina letah hungkul jeung tina hatenya Kang. Gitu bakal katingali. Wa qala ngadosana Sun Anas radhiyallahu anhu kulu baitin ari sakur imah lain hulu teu asup ka eta bet sadoi pun tamu. Jarang katincak tamu. Tara imah eta. Latad hulu moal asup ka eta bet samalekat malaikat. Malaikat tarangaranyang ka imah nu tara aya tamu mah Kang. Caneomnya pika murig dikeun bulu puduk eta imah teh. Da tara diasupan ku saha? Ku malaikat da tamun lage tara aya. Kitu tah jadi malaikat rahmat sanes Ajroil Kang kada ieu. Malaikat rahmat bakal sering ka bumi urang atuh pan ngaduakeun malaikat mah sanesna istighfar malaikat mah tugasna geunan. Sanes nyingsieunan. Kitu pan beda sareng Mama Gufronnya. Mun saya mati rek ditanya cenah mungkar mangkirna ku abdi mah. Ning maneh nanya abdi cenah. Rek kasakeun eta pertanyaan. Kalau tuh surah kurang ka Allah, oh teng ditanya. Masalah. Luar biasa. Nu teu kaasupan tamu moal asupan ku malaikat rahmat Kang. Naudzubillahi min. Kitu mentak pan aya Kang duana geunan tina ilmu hikmah mah nya. Kumaha amih warung loba nu datang, imah loba nu namu pan lo eta Kang. Wiridan teh aya jangan wiridan teh. Kitu aya di wirid bisa loba ting tamu nu datangnya Kang. Kalahari weuh. Kitu kagus nyuwunkeun atuh nu saimbang jeung urang we sumping tamu teh jeung sasadiaan urang. Bisi kalah ngacapur teh kaos tadi geuningan. Loba ting tamu hanas kopingan meuli 5 tamu 20 urang. Pan langsung riweuh tah. Tungtung nama teu kasuguhan nu sajen kapanan. Begitu balik kabeh tamu ngacaprak. Loba-loba teh mawa aturan teh teu kasuguhan cenah ku urang. Ulah eta dibenduan ku Allah nu kitu teh. Sing ikhlaskeun bae. Hampura Gusti kitu kasuguhan da suguhan teh bakal salit. Ka Gusti sasadulah kalah ngambek ka tamu bisa dibenduan ku Gusti nah. Walabar jeung ari pirang-pirang hadis alwari itu anu datang fifadi diapati dina kaunggulan tamu walit amit jeung mere dahareun latuso teu karingkes. Jadi seueur lah hadis nah, anu ngejelaskeun masalah fadli diapah teh Kang. Kaunggulan namu teh nya. Gitu mentak urang enan sami tong megatkeun silaturahim intina bae silaturahmi kitu ka dieu teh. Silih anjangan tak di batur rumah aya pangaosan malam Jumat Kang rutin teh. Sa RT nya tiap imah diasupan. Tadi Cibodas mah Jumat ka bumi ieu teh saya mah apa yang Jumat itu teh. Tiap imah teh ning kagehan jatahna teh mantak apa dahareuna teh tiap imah teh. Imah supan taleus di dieu mah. Ditu maning buras jeung sipe jadi apal imah-imah per imah teh nu nyuguhan teh Kang. Lu cenah urang kabagean je bahasa nyuguhannya kudu loba suguhna ulah ngacaprak Kang tenang be. Allah rek ngirim tamu ka urang, Allah rek nyadiakeun suguh di mah urang dari rezeki tamu eta mah. Ulah hari wang digentosan ku saha. Ku Allah cek Allah maneh pan ka bare teh meuli guramelin 200 siki mun Gusti. Sok hanyatkeun 5. Dan batur eta mah beuleuh mah sing bener. Ngapruk eta Kang lebih ka beungeut ke beureum ku ceuneu. Melum naon jebul tamu beak kabeh ku tamu da urang suka cenah teh paren ka abdi mah teh pengker sugan teh kalau bahasa sana nih Kang beak atuh ka cucukna tamu balik ngacaprak eta tah maka urang dibenduan ku saha Kang gurame leungit 5 Allah bendu ka urang ulah kitu hirup masing nyaah ka diri sorangan.
ikhlaskeun da eta mah bagian tamu ceuk Allah lain nu urang nu 5 mah tina 200 sikit teh. Tak kade leka urang melak 50 ulah nu urang kabeh eta mah usaha. Aya nu tatangga urang anu dulur urang eta gurame nu sakitu teh. Da hate teh ngajak-ngajak duh cenah naon ke tamu datang ka imah cenah urang lagu rame 2. Langsung aya na hate teh ceuk Allah gurame hanyatkeun 2. Eta teh ti Allah Kang. Ku malaikat bejakeun kana hatena gurame taekeun 2. Langsung manggalkeun gurame 2 heula. Eta teh ti usaha. Dan nu batur nu 2 mah. Cek bojo urang ulah panyaah eta teh setan Kang. Pancen teh jualeun. Masyaallah. Tak kade sing sapagodosna Kang sabumi mah tah gitu. Nu sumping kana hate urang nu urusan saya teh ti Allah diantareun ku malaikat bejakeun ka bojo urang bisi kalah dicaram deui. Loba teuing pa atulah sakitu. Urang mah hayang 5 cek pamajikan 2 ge cukup cenah situ mah. Dihalangan Kang urang teh tah. Kadang-kadang hiji waktu urang nu naon nu ngahalangan ka mana tumah cenah kata loba teuing atuh. Urang teh keur kasetanan Kang eta teh. Kuduna mah tambahna atuh ulah 5. Kitu nu bener mah eta teh. Ngan keukeuh nafsu jeung masih kene ngancikna diri pasti kitu nyaah bae jeung naon Kang. Hanas ngan 5 sikit da di imah kayat baruruk atuh dipikeun tah. Eta teh baladna saha? Sok ngamumadirkeun dahareun. Sok emut ka hiji istrinya Kang. Hiji istri kapan pananganna tomper teu ayaan. Cek bapana awas mun mere dahareun kana sok putapen tah diteuk-teuk leungeun ku aing. Kebeneran anu putapen teh bapana keur malaung keur eueuh kan. Ta budak awen teh kumaha? Mere dahareun ka tukang nu jajaluknya. Eueuh nu apal dikawinkeun beh. Gitu. Begitu kawin pan dibejaan budak kami mah eueuh leungeunan hampura tanpa daksa. Kasalaki nanti. Begitu geus kawin ku salaki dirabat aya leungeunan Kang deui. Tak salakina ngajengok cenah leungeunnan. Geuning ayaan ieu leungeunnan. Cek kitabna eta teh padilah tina mere naon. Dahareun sodako. Leungeunna kualoh dibalikeun deui eta. Terus juga orang ngeceuli eueuhan teh bisa datang diceuli kitu ku mere dahareun teh. Gitulah nu aya gedang bere ka batu sugana kekeongeun cager atuh Kang pan. Ulah diantep gering teh ka sing loba sodako intina mah. Cenah nyeri sirah ya kaluarkeun eta sodakona. Itu digentosan ku Gusti Allah nya ulah sieun. Palanad guru mangka baka nyarita kenang sadaya ada bakana pirang-pirang tata kramana itu it'am dahareun. Ama dakwatu ka hiji Kang kari caritakeun tah anapun ari undangan cenah geunan. Payang bagi peryogi maka peryogi lidah pikeun anu ngundang. Aya mada yen ngahaja si dai bidawati kana ngundang nitu si dai. Al-atqiya ka pirang-pirang jalma nu takwa. Ulah padu ngulem Kang kade ya. Masuk gagabah. Nu tarakwa nu diulem mah. Nu kira-kira ka mah hadir kedul mah tong diulem. Kita ning cenah urang mah teu ka ulem. Aduh. Mengkaning takwa mah berat Kang masyaallah. Dunal pusaki ulah zaman nu pararasek. Ulah parasek mah. Pan Kang anu ningan nu pasek Kang. Ka masjid osok gapleh osok ningan. Gapleh jeung duitan lain gapleh biasa. Itu ka masjid osok kan bajing sok di daharan situ mah. Ka masjid osok pucuk sambut tina galang batur ningan Kang. Teu waras kene eta. Kade tah. Ulem anu tarakwa nu sok rajin ka masjid. Pokona nu sok berjamaah subuh eta nu diulem Kang.
kira-kira subuh eueuh tong diulam eta kitunya nu pasek mah ulah ting di si eta mah asa tara katempos cenah salat ulah diulam si eta mah Kang kade ieu teh tata krama ieu teh jang anu ngulem tah urang mah sabingungnya Kang aduh kudu kumaha ieu ngajalaneun agama picare omongeun batur teu dijalankeun nya ulah cenah geunan Kala ngado Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akil ngadahar toama ka kana dahareun anjeun al abror jama anu hararade tuangan wae di bumi urang kudu didahar ku jama nu hararade ulah ku jama nu pararasek kan jadi atuh urang teh pulah pilihnya atuh dajang naon marabanu pasek mah Kang gitu sanajan dina aturana itamut to'ama kanu pasek mah dauh manfaatna ieu so Rasul akil to'ama kal abror dahareun anjeun bikeun kanu jalma nu sararae kitu sah si horengnya tak lain koret kitu datang tamu tapi jalma naon Kang duh hampura cerita disuguhannya durang apa teh pasekkeun bae Kang masih dahar ku jalma pasek tuangeun urang mah gitu tadi pulah pilih gitu. Lu ieu jamai apa ya jama hade mah sok suguhan ku urang. Namun barang suguhan gitu mah. Wayahna cenah. Pidaihi dina ngundangna Kanjeng Nabi libadiman kasawarehna jalma. Dina ngundang na jalma libadiman kasawareh jalma daa ngundang badu ka man hukasi badu jadi pidaihi libadiman daa lahu jadi teu sadaya di tuangkeun atunya kecuali abror lah gitu jadi nalika ke usum rambutan keresekan jang jamin naon Kang nu abror digeureun imah tetapi pasek lah wayahna gitu tuangeun kuring jang jamin nu abror gitu kan waqala ngadaw Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la takul ulah ngadar anjeun ila ta'amatakin angin kana dahareun jalma nu takwa urang gena lamun diulam ku jalma pasek tong ngadahar-dahareunana cek batur si bapa teh sok korupsi Kang cenah wah suguna arus tong didahar tempokeun bae lebarnya aduh mungkin batur wah meuli wasa sadahar eta bakat ku geunah Kang urang ngahuleng we cek setan dahar sia teh ngerakeun teu dahar jeung batur cek iman ulah ieu teh dahareun lain jamanu takwa ka Allah tah urang dinya rek perang rek mana nu eleh Kang jadi bingung belah dia macam walayako jeung ulah ngadahar si jalma ujung ulah ngadahar to ama ka kana dahareun anjeun saila taqiyun angin jamanu tarakwa kitu soroso jadi urang ulah nuang kecuali tuangan jamanu takwa tuangan urang tong lidar kecuali ku jalma anu takwa deh Kang jadi urang nuana kajaran zaman nu tarakwa deh ketuangan lagi ke zaman nu takwa dituang nanti ya rasulnya nu takwa teh satu wayuksi dua yaksi nu jeung maksud Rasul al fuqara kajalma nu palalakir nu palakir berarti tararaknya kan al fuqara geuningan tamentak utoli tu ila jannati paro itu aksaro ahliha al fuqara kami ditinggalikeun ka surga ku Allah geuning lobana ahli surga teh jalma palalakir
mentak diantawis tata krama Rasul teh Rasul mah resep kacida bergaul jeung zaman naon kan nu palalaki sok emut kapun gurunya di Rosepah anu di Sayyid pan tanggena meni wah kang ngecas bodas eluna belel kang kulitna hideung ngarakeun sanes nginakeun eta ku resepna Sayyid orang Afrika baru hideung belel acukna aya 5an ka D5 kang di payun teh cek panon masyaallah tak dina tafsir atau bari ningali kisah Bilalnya kang kumatu kayaanana kang nya miskin nya belah acukna teh beletuk kana rawararayna ge pikasieun tapi manahna kumaha sok emut kadinya tadi geunang Sayyid jame-jame anu ani baral gana ayeuna kang tapi saya da sepeun kacida eta anu kitu yeuna urang geus ngusirnya akang mah ditulah di dieu ulah ditu jiga nang kitu kan tah jiga nu dinarek acara ning kang di kursi paeun arempuk korsina teh kang jebo cenah capit kang di pengker cenah kang atuh kaloyong ka tukang eta mangkaning kolot deui nya kang gaek di tukang eta kolot bari ngabako ningan geus dihareup tuna kolot makan karunya jadi kade nu dimaksud teh al fuqara dunal agniya lain nu baleunghar al hususi kana khususna kana tangtosna jadi kitu tah nu palalakir kang nu seueur nu naon mah anu tarakwa ka Gusti ka Allah mah kitu tah da beunghar mah sibuk nguruskeun naon uruskeun dunia mentak takwana teh kalalikeun bae nya Kala ngadu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syarat ta'ami ari gopang goreng na dahareun ta'amul walimah eta dahareun walimah ditempokeun unggulnya Kang inget keur budak kening Kang eta bangsa danas apa ditojosan dina bagedor menikah kita eta model apel keningannya anggur aya nu di harapan caunangka ning nu harajo keneh Mena baki badak ina cuana kapan cuana ka inu wah ara lu sawang raja cau Ambon eta teh panggorengna dan gitu kan weh panganten naon teh langsung ditembongkeun diteuneun di kamar belah eta mah Yuda diundang wilayah kana to'am salagnu jamu nu baleunghar dunal pukoro teu nu paralakir jadi kana dahareun nu walimah mah nu beunghar mah mangga dibagiakeun nu pakir mah ya, akang mah kada kelas VIP akang mah nya di dieu ke nu pakir mah dicaket dipipir bae cenah tong datang Kang nu kitu mah kade mun ngaran ngulem dipulah-pilah tong naon tong daratang cenah akang udah mah kelas VIP lain cenah tong datang geus undangan dipulah-pilah ulah naon Kang ulah datang goreng eta teh tak geus bres kenek nu beunghar nu miskin geus kadenyakeun dahar hayu bareng kabeh kan aya model di hotel mah Kang imah cenah kamar bae katakeun bae ngan dina segi uleman ye mun dipulah-pilah kumaha da simbeuna sok nampi undangan teh ning alus ieu teh aya batu nempok kertas Kang kertas HBS ning ulemanna teh imah teu waras nu ngelem teh ceng kena kasih anu meni make HBS ditilep-tilep geuningan ika di meni alus nu kanal Kang heuras dibuka jeung lokasina aya kitu mah HBS eta geus kabeh mentakeun ulah dibusa HP pan itu cenah HBS paling ge 10.000 nyambunganana ieu imah nu heuras alus 50.000 pan kitu hate teh mun situ ber nu heuras cenah kudu gede nyambunganana rieut deh Kang geus sarwakeun kabeh rek ngulem atuh da ulah riweuh geuningan beda ti bupati mah Kang nampi ti bupati uleman mun kanal gede auh hampelpan ieu ka sabenerna mah alus sungguh tulisanana kitu masalah uleman teh Kang eta jadi mun di beda-beda ulah datang teh kitu pan nu sama milaraan ge sami ta panggoreng dahareun teh ta'amul walimah nu beunghar mah di alem aya nu pakir mah harareun teu Kang
non sabana bisi kapan can lupa sih bisa etik hasilna kan hubung haruman begal di amplop nang sate di kampung di kota mah teu kitu ya Kang justru nu baleunghar teh kumaha 10.000 di kota mah Kang do ngaranna nyamungan gede-gede teh atuh wayam bagi bismillahirrahmanirrahim wayam bagi jeung peryogi naon ala yuhmila yen ulah ngalalikeun si jalma aqoribau ka pirang-pirang karabatna si jalma pidiapatihi dina ngajamuna si jalma jadi kade dulur ulah nepi ka teu katoel Kang ini urang teh kabejaan ulah nepi ka kitu kade tah ulah yuhmal aqoribah pidiapat paina ihmalau makasanya ngangurkeunana itu aqorib ihasun eta jadi giras kena teh nalika urang butuh kasih lah mangga teh teuing jadi giras Kang tah itu ceuk agama bakal kitu atuh ulah urang teh toel heula memeh nu jauh ge saha pokotna rohmi jeung megatkeun duduluran lanceukna mah teu kabeh adina mah kabejaan ing cenah kalanceukna ka urang meniteng bejaan geus teu ngarah cenah ka urang kita lanjut naboga pamaksud ge adina kumaha Kang lah ulam-ulam teh nya bahala ge teu ngulam ieu ka urang pegat kitu mah Kang nu duluran tah eta teh sering sok kajadiannya Kang nu jauh mah geus apaleun cenah atuh dulur maneh saat urang mah teu apa cek hajat dulur ya sugan geus apal eta teh kana langsung teg urang geus deukeut teu apaan teu dibejaan ku dulur kaharep teh bakal mal beresnya Kang tah gitu ada cenah moal naon tuh da ge bejaan we atuh ami halus gitu situasina wakadalikanya kitu de yuroi ngariksa si jalma tartiba kana tartib asli koi dina pirang-pirang babaturanna si jalma babaturan kudu sing ditartibkeun deui keur babaturan SD ulem babaturan SMP SD heula Kang da nu pangheulana sanes ulah langsung SMA nu diulem teh nu SD cenah SD ge jeung urang teu ka ulem urang baturan SD padahal baheula cenah berarti teu tartib Kang ulemna sing tartib ulatan batur kuliah nu diulem teh nu baturan SMA na teu diarulem kada asli kote teh sing laras Kang sing tartib wa ma'rifi jeung kekenalana si jama sanu kenal jeung urang di ulam jauh cenah di Bandung sok we ayeuna mah daya ieu lur datang kitu ieu aya waktu mah kuring rek eunkeun budak ke tanggal saanu bejaan Kang ma'arif tak kenalan urang buat ting nu jauh nu husu mah nya Kang nu ringkit ku bawah anu deukeut mah deng lalengo cek urang lah cenah jauh iya buat ting nu jauh dirinya rek kitu tah Kang masyaallah sing yakin ka Allah paina sama kasanya napi tasil badi dina nangtu ngahususkeun anu ngahususkeun sawarehna ihasan eta jadi linghas likulubil bakin kana pirang-pirang hate anu sajena lamun nangtukeun anu sawarehna mata nu sawarehna bakal linghas lah cenah urang baturna SG teh diulem ieu tungtungna Kang jauh eta tungtungna mah tadina sobat jadi geus lah sobat naon cenah teu ngulem-ngulem acan geus pohoon ka urang meureunnan tak kitu mah rieuh nya Kang tah tak isukan eta nu baturan nu teu diulem di akhirat bakal nyerieun hatena bakal nagih ka Allah kumaha cek dina Quran teh yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa
hibati jeung babaturan disukan teh hayang panggih dan nyeureun hate baturanana rek ka Allah Gusti abdi teu ridho baheula nyeri hate teu diulem sanajan abdi kenalan deuketna harita bebarengan dahar ge keur di abdi teu diulem Gusti nyeri hate teu ngeuna baheula tak hayang kabur kang isukan teh ti babaturan teh sohibati tak kade nu kenal mah kedah dinaon ada cenah moana naon rencangan urang Cibalong Kang nikahkeun putrana nikahkeun matos ek syukuran cenah pangajian ibu-ibu datangnya hadir siap ngabejaan moana naon pada macet pangajian ibu-ibu majlis di dinya sumping sumping kadu kalah tetah ngaji kadu kitu bejaan Kang tah datang teu datang mah eta mah urusan aranjeuna urang mah ngawartosan wamih ka toel sadaya bisi nyeri haten anu saja tali kulubil bakin anu sajana ringhas eta haten isukan teh mangkaing na grup ning Kang na grup WA pas urang geus keur boga kararepet bejakeun we lah cenah karep teuing nu sajenta nu hatena teu kaulem harita Kang karep teuing cenah kumaha maneh lah tung depan eta geus garira sanona teh hatena teh masalah jadi saangkatan urang mah wayahna ulang boga pamaksadan bejaan dimulai babaturan di mana babaturan ulin cenah baheula bejaan mun kira-kira ka hontal man cenah ting di mana kan bae eta mah an ceuk hate Gusti hayang panggih jeung baturan bareng keur ulin keur leutik nganduk ka di mana kitu atuh nu kitu hateunya Kang baturan asa area keneh sawareh nu paranjang umurna ulem eta bejaan. Pokona mah kitu asli kotanya kudu dibejaan intina mah. Asli kot. Urang rek kawin jamaah bejaan kabeh mangga kitu diantos dihaturanan. Ngantong po pesak ulah kosong. Duh cenah teu ngulam ka urang pada sok bareng ngaji cenah ke urang boga maksud kumaha nu sajen karep ting moal datang cenah urang mah bala ge teu dueulem ku manehna bisi kitu Kang lingas satena teh girasna wayang bage jeung peryogi naon alayak saya ulang ngamaksud si jalma bidawati ku ngundangna si jalma almubahata kana megah-megahan watapahur urojeng bangga-banggaan kadeng ngundemna ulah naon ya pedah ngunan nyieun tenana ge nu ti mana Kang ya wah pokona mah moal aya we eta nu kitu hiasanana datang kada cenah ka imah urang lu dieu kangkeun budak peda amih di kumaha Kang wah cenah ieu dangdanana masyaallah amih kacaririan megahna gitu kada eta ulah jadi santai we urang teh anu meunang mubah mah megah-megah pek akang maot kade mun kuring paeh duit kuring teh loba tah meuli boeh nu pangalusna eta meunang Kang cek pikih boeh ulah sok nurut anu murah ti desa nu dipake kurang BHS mah nya ti desa ta boehna ku malaikat jeung sia mah boeh nu kieu sarung BHS mah boeh dina gajah duduk sateh. Ai boeh nu sok dianggo ku urang Kang. Hargana sabar boeh kudu saharga nu sok dipake. Tak wasiat teh ayeuna kade ulah nu ti desa mah jang saha. Jang nu teu gaduheun jang meser boeh nu desa mah eta mah. Tinggal dipikihna ai boeh saukuran nu sok dipake ku saha. Kurang. Tak tanyakeun paeh teh cenah boehna mana ya ning cenah nu ke babal sok make acuk nu kumaha cenah nu pangaos 300.000 aya boeh nu 50.000 salembar terus bulangkeun deui ulah nu ieu cenah meuli deui kitu Kang boeh mana pikih iman nu beunghar nu eta ning nu miskin nu eta sarua pada cek pikir ari boeh nu sok dipake ku jelema eta hargan sabara kitu ai boeh saukuran eta mangga tah ai boeh
Bal balik ta istimalatu kulubil ihwani supaya condong pirang-pirang hate dulur watasanuni jeung gawe sunat bisunati Rasulullah kana sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ta amih hatena teh ka urang teh sebagai anu ngulemna Kang carondong rarasepeun nyaraaheun mentak darantang kedua gawe sunah tina sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok ngulem Rasul ge kanu sanes jadi sanes niat mubah sareng tapahur kade dina ngulangan teh nya piit amit toam dina masihan tuangeun we dahlisul jeung ngasupkeun kabungah ala qulubil mukminin ka pirang-pirang hate jalma mukminin amih baru ngaheun ku diulemna teh kadua amih balak kecak dalahar kaasan walau lukmatan yang sanajan sakan teh tuang dinu hajat mah naon Kang tah barokah ulah nepi ka cenah mena pisan tos warag teh ulah kitu Kang naon mah tah anu hajat mah sing kaalap barokahna ulah nyebut tos naon me bisa cenah geunan anu hajat mah dahar sok sanajan sahuap gitu kapanan nu hajatna poe Senin akang teh datang duh cenah nuju saom eta nepi ka teu dahar Kang pedah keur naon cek agama kumaha batalkeun puasana sok dahar akang mun jigan heuh ning ibadah cenah nuju saom hampunten cenah gen init ka tukang nyolipir jigan heuh ibadah ningan cek agama geus batalkeun puasana dahar puasa ti lohor ka subuh diganjar ti lohor ka magrib dahar menang pan 2 kali ngeunahna ge tah kan ku sabab can ngaji bab nu kitu mentak jiga nu ning puasa nepi ka magrib ieu dahar nu hajat teu diasahan mah eta geus bodoh jalma teh cenah ju saom dia nu getolnya puasa teh Kang tak cenah aya uleman poe Kemis yeuh sok akang puasa ti subuh mah puasa cenah datang ek magrib ka ditu beakeun manten dahareunana jadi sanajan urang mangga eta teh kecuali Mamang Kang Mang Ahmadnya gegempalan Kang Mamang Ahmad gegempalan uleman ka mana jeung sim kuring dinten Kemis bet dageus basa puasa daun Mamang Ahmad mah bet tuang datos saum naon tah saum Nabi Daud Mamang Ahmad mah digegempalan teu tuang urang teu puasana ge jarang eta ai tos biasa saum Nabi Daud mah dinten Kemis Senin mangga teu buka ogenan ai sumping mah sumping tapi teu tuang gitu teu ngabatal tos rutin eta mah kitu nya Kang taku Mamang Ahmad digegempalan sok kitu urang mah hese puasa Nabi Daud mah Kang dengan pas waktu puasa anu ngajak dahar atuh ai keur teu puasa eueuh nu ngajak naon bohongane puasana teu da eta mah coba-coba wungkul wayang bage jeung perginan alaed uyen ulah ngundang si jamaman ka jamaya lamun nyaho siman anu usahana siman ya suku eta ngamadarat kenali ka siman namun aja batu datangna ulah sok ngulem jam piriweuheun mun aya si eta sok kalah riweuh Kang eta acara teh geus song diulem si eta mah mun aya si eta mah teh sok kalah dipenta tong diulem ke mah si eta mah ngalah riweuh itu beda hado jeung di mana hadir si man ta ada milaraan bila hadirin kanu hadir kabeh nu hadir kabeh kalah rudet si eta teh gogorowokan cungar cengir tong diulam si eta batur kalah kapilaraan bisa baben ku sauna teh pirang-pirang sabab jadi urang geus terang si eta piriweun tong diulam Kang pas milu berjamaah ka masjid ke cenah tas magrib ngariung di si anu cenah kalah milu Kang teh si eta keun bari milu mau ulah dicegah si ulah diusir deui Kang nya kade
Itu jadi ulah ngulem ka jama nu ngamantak ngamasakatkeun ka urang ka pribumi. Sarta mun hadir teh mah kalah riweuh jamaah genan ku saya teh mah. Tong diulam aya datang sorangakeun bae kang ulah diusir karunya. Pan aya hansip ieu geus siap pengamanan lah gitu urang mah. Yang bagi jeung parogenon aya alen we ulah ngundang si jalma ilaman angin ka jalma yuhibu mika cinta siman naon ijabatuhu datang na itu siman alayad wa ilama yuhibu ijabatuh si eta mah ulam sok datang bae ulam mah si eta mah ulam mah si eta mah nu datang sok datang mah ulah kitu kang nu sok datang ge ulam kabeh tak sim kuring sok rata setuju tadi ibhi nya taratang mah sok diulam lah cenah dibere surat semuanya teh setuju hate teh geus kabeh ulam kitu temtak jeung ketua sok rada nu datang sok datang ulam mah hate kuring teu masihan ka matak sim kuring kamari gen nu kamari ulah batin nu tak anu sok datang we kuring langsung kang 100 tah motokopina genan sumping teh sumping ulam kabeh gitu kang tadina naon teh jadi ulah ngundang kanu ieu ulah kanu resep datang wungku kanu sanajan tara datang tetep dinaon diulam cenah jahat kertas ulah nyebut jahat kertas teu sabaraha ieu kitu tah jika basul geus kabeh bere nu sanajan tara datang iya. Kala ngadosa Sufyan Imam Sufyan As-Tsauri. Man saja mada ngundang siman ahadan kaiji jama ila amin kana dahareun. Wasang ari siman yukri tamikange wa siman ijabata kana datang. Paling mangka tepikeun siman hotiatun ari kasalahan. Ngulem kajal manunon kang urang teh mung datang teh hoream datangnya tapi urang ka ulem kang tah sehingga urang teh duh kudu datang mun teu datang hera cenah ieu urang teh datang jadi ukra alijabata urang nanya atau urang na kumaha manda ahadan ila ta'amin wa yukrihu alijabata pa ali hotiah urang teh ngulem kayak tajam ada mun teu diulam era urang teh ku datang sia teh rudet sakajalma eta teh kang urangna yukrih teu hate teh teu meureun sia tamu naon teh mun datang teh maka ku datangna si eta urang jadi doraka hotiah hiji kasalahan tah atuh pribumi mah kudu jembar hatena ulah kapaksa ngulem si eta teh datang diulam pain aja ba mangkalamun datang saal mad'u nu diulam nah tadi kangnya ngulem tapi urang keheul eta hiji kasalahan ternyata datang nu diulemna teh si eta teh fali mangka tepikeun siman hotel ari dua kasalahan urang ngulemna teu jeung hate darada teu panuju datang batu urang dua kasalahan tah ku datangna si eta teh ing urang duh diulam cenah sieun datang ieu teh ka dieu diulam mah cenah tapi kah datang batu urang dua kasalahan tah ku datang si eta teh gitu mending itu diulam meureun riweuh ka urang nanya tangga deh lianau karena nasanya nasiman hamaleta mikul hukasi jalma al akli kana dahar makaratin saretana ngewa sabab urang geus manggil jalma eta nepi ka dahar urang ge da keheul ka eta ku dahar berarti geus kasalahan urang tanya kana sina dahar kana dahareun urang walau alimat jeung lamun nyaheun si man dalika kanu dicaritakeun
lama kana tangtu moal yakulu dahar itu si madu kana to'am. Lamun teh mah urang nu diulemna nyaho mun urang dahar teh perwina teu setujuan urang ge moal datang ieu lah. Mun uninga apaan kan gitu. Urang teh sumping ka dieu teh. Upamina mun urang ieu teh ngadahar samangka Kang Dadina bakal teu ngeunaheun ngambek ka urang teh. Urang ge moal dahar mun apal kitu mah pasti ah kana antepan urang kitu nya. Tadina ulama urang kitu tah. Da moal datang si eta teh mun apaleun mah ngan ku saut teu apaleun eta urusan hate mentak si eta datang mentak jang urang jadi dua kasalahan. Ku datangna si eta. Wait amu taki jeung mere dahar kanu takwa yanatun eta nulung atati kana taat. Mun akang nyuguhan ka jaman nu takwa eta teh nulungan kana naon? Kana taat Kang. Wait amul pasing ari medahar ka jaman nu pasek takwiyatun eta nguatan ala puski kana pasekna. Berarti akang nulungan kana teu waras. Akang naik bus. Mempal gitar Kang. Budak di topi tatoan, wah baju teu puguh. Cek akang sok salah tara. Merupana ge beungeut na jiga tara wudu. Tapi akang hate langsung koser yang 2000 Kang. Kaneng kana coba teu ngeunaheun nya. Akang ge dipake teu waras duit pasti dipake lah mabok sakarupa. Ku akang dibere tapi berarti akang nulungan kana naon tah? Nguatan kana pasek eta Kang. Metak nu barang main kira-kira awakna jag-jag kuatan ge tong dibere. Mun nu barang main geus teu mungkin gawe genan sok eta pasihan ku akang. Kitu kapanan. Nah, jadi urang atuh kudu paham mana jalma pasek. Da geuningan meredar kanu pasek berarti nguatan kana naon? Kana pasek Kang. Kala ngadu sarojulun hiji lalaki hiyatun tukang kaput. Hiji lalaki tukang kaput. Nyarios li Mubarak ka Ibnu Mubarak. Ana ari kuring ahyatu ngaput kuring siaba salatin kana baju sultan. Jadi acuk camat, acuk bupati sok pesana ti kuring nu ngaputna. Pahal naha tahopu rempan anjeun an akuna yen bukti kuring min awani dulmati eta tinunulungan kana kadoliman. Nah anjeun ngaraos rempan teh bah kuring teh nulungan kana dolim. Berarti sultanna loba nu naon Kang? Jadi nulungan kana dolim atuh nyeun bajuna ge kuring teh. Kola mangka ngawaler itu Ibnu Mubarak la teu. Kuring mah teu rempan cenah mah nulungan kana doliman. Inna ma awanudul mati pastina ari nulungan kana dolim man eta jalma yabi ngajual ziman mingkati anjeun al khaito kana kana bola wal ibrota jeung kana jarum. Tanu dulungan kana doliman nu ngajual bola jeung jarumna ka maneh. Ieu tenang Kang Memed mah teu tanu nulangan doliman nu ngajualan bola jeung jarum na eta. Ulah-ulah ka tenang ieu. Amaan ta nopon ari anjeun. Pamenul mangka eta tinu dolim. Nafsuhum. Nafsum dirina itu nu kabeh sanageun. Datiahna nu kabeh. Sara-sara keneh Kang ama anta paminadul mati nafsu mangger we. Eta ge kasup naon tah? Nu dolim keneh.
Orang mah husnudon we nya Kang. Kitu jamina saroleh di urang mah kapanan. Gitu jadi kenal orang mah tukang bola jeung teu jarona dorakan mah. Ieu kanggo anu ngulem Kang kade tah. Dina nguleman kedah hati-hati bisi urang gaduh pamaksadan ngulemna kade geus uning aya nama bab ngulem tah. Wa mal ijabatu jeung anapun ari nyubadanan ayeuna bagean nyubadanan Kang urang nu diulemna kudu kumaha ieu. Pahya mangkari itu ijabah sunatun maka eta sunah muakkad. Sunah muakkad Kang datang teh. Wakon kila jeung terkadang dicaritakeun biwujubia kana wajibna ijabah. Kadang-kadang wajib nyumponan teh. Mun walimatul arus eta ge naon Kang tah? Wajib datangna kecuali aya pamung. Pamungkaran mah ulah sumping Kang. Mangkaning dina kitab bajuri mah pamungkaran teh bisa Kang boga hardeng di imah gambar manuk. Tete pamungkaran kene tong datang urang. Dina ding dia gambar kuda Kang di imah nu hajat teh. Bebaturan tong datang. Nah kitab itu gambar manuk cenah hardeng eta pamungkaran. Tak akang kalah nanggap Mang Sule ning datang ka imah. Tukang bodor tong datang urang Kang. Itu termasuk naon tah? Nu narik kana seuri tong datang eta pamungkaran. Komo ari naon mah? Acenah mah pongdut nage Kang di karopeah atuh. Nu nyanyina di stariung kumaha Kang? Bingung cenah urang ge. Lamun akang bener-bener ancrumna dunia tasawuf, akang tebong tasawufna bener akang tasawufna jadi manis. Akang ngadenge suling geus haram. Amun akang lah mah tasawufna ge tasawuf anak. Tukang kendangna di karopeah di sarong nu nya di jaril babat kumaha Kang. Geus datang. Itu mentak itu na dunia tasawuf rokok ge haram ka cida Kang. Gitu mentak nu tasawuf ka urang haram rokok eta mah tasawuf Kang. Hargaan ku urang. Jadi saling menghargai lah gitu. Jadi wajib tasumping teh kana uleman teh sunah muakkad pribadil Madinah sana pirang-pirang tempat. Kalau ngaduk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lawan itu lamun diulem kami ila kiroin kana ceker eme la ajab tu yakin datang kami Rasul kacidara sama lamun ya Rasulullah ceker eme di abdi garadag Rasul bakat ku resepna tak akang menyuguhan nu resepna tamu Kang. Tetap sim kuring sok hai Kang Mip sok resepkeun nanto di Mabtul Khair cenah supa keur boga supa di Kang tak kitu karesepna dikirim can sapusri mah karesepna Kang itu cenah saya masuk jarcok siap sadiakeun naon Kang kitu pan jarcok pan bunga Kang teh idol suruh ta urang teh ngasupkeun ka bunga cenah kopi hidang geus sugan kopi moadaekeun Kang wes cenah lajen kopi nu kieu. Kitu bungah ka anu dipikaresep ku urang. Walau dia jeung lamun dihadiahan kami dipasihan ila diro in kana ieu kana tulang eme. La qabil tu yakin harima kami saur Rasul. Gitu tak jadi bakatku sumping nate sunah muakkad kadang-kadang wajib nih hiji tempat mah lijabah jeung eta pikeun datang homsu satu arabin lima pirang-pirang tata krama ina urang ulah padu sumping bae aya tata kramana Kang 5 al awal ka hijina ala ya meja yen teu ngabedakeun
algonia kanu beunghar bil ijabati kana datangna anil pakiri ninggalkeun nu pakir. Padali kamangkan dicaritakeun wa ieu dalik eta takabur almanhi anu nu dicegah itu takabur. Lejeng karana arah nu dicaritakeun imtan ari maka cegah sabadum sapalina itu jalma-jalma an asli jabati tina pokona datang. Lamun uleman dipisah-pisah Kang geus tong datang. Mangga kasada jamaah masjid supaya diaturan tepan kabeh Kang sok sarumping. Lamun dipilih nu beunghana tong daratang geus nu beunghana ge caricing. Kitu tah da ulemana dipulah pilih tong datang nu beunghana ge di ulemna. Goreng eta teh. Berarti nu datangna teu tatak, boga tatak rang nu datangna ge nan. Duh cenah era teu datang jadi ulem ieu tong datang dang ulemna ge nu beunghar unggul. Nu pakir teu didatangkeun. Kitu tanya Kang. Berkatna ge benten. Jadi imtana badum an asli ijabah. Jadi ulah dipusah-pisah lah, ulah dibudak bedanya. Karena naon teh yeuh. Kitu, kana uleman teh ngulem ulah dipusah, ulah dibudak beda geus. Kabeh diulem. In wakola ngado itu ba'du intidorul mirqati ari nempo cai angeun dulun eta kahinaan. Jadi kahinaan Kang nempona genan tangana dahareun teh. Sabab ngulemna di naon di budak. Wa kang anu saharu jaminu sejen. Ida wadatu di mana neundeun kuring yadi kana leungeun kuring pikos atin dina piring. Goeri anu lain nu kuring. Pakodul tu makanya tahina kuring lahu kana itu wadatu. Rokobati kana punu kami. Dan sababna ieu teh kunaon nu mariskeun pakil ulam teh tapi kuring kalah nu ngeunah dahar teh. Berarti kuring teh geus ngahinakeun kana punu kuring. Wa minal mutakabir jeung eta tinu jama nu tinu talakabur kabeh. Miman eta ti jama yujibu ngundang alagnia kanu baleunghar dul pokore teu nu palakir. Termasuk jama nu naon Kang? Talakabur. Nu ngulem jalma beunghar wung anu pake teu diulem eta teh jamat minal mutakabbirin Kang. Tak tong datang nya datang jama takabur berarti daharna ge lain jama dahareun anu tak dahareun jama anu tarakwa ka Gusti tong di dahar atuh mentak keun da neuneun leungeun ge geus ngahinakeun punuk sorangan. Atuh ku urang ge isukan bilih ka halaman ulem kabeh Kang. Nu beunghar nu mesin brek ulem sadaya. Mangga dihaturanan gitu. Partai kede cenah. Tah tinggal cenah ieu ulemanana. A B O anu beunghar unggul Kang. RT bingung geus nya eta ulem ulasna kan ieu. Itu takabur jama cenah ulemna. Urang RT na kudu sumping. Ningkang cenah ieu eta mah teu diulem tah tatangga mah eta. Asa eta miskin saya eta mah. Terus cenah teh sangem punten dia. Kudu kitu Kangnya ulah. Da rokona ning Samsu 2 bungkus. Berarti akang nulungan kana nu takabur atuh kitu. Wawasang aya tuluy caritakeun hilapu eta nyulayan kana sunah. Kana bukti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yajibu nyubadanan Rasul dakwatal abdi kana uleman hiji abdi wadawatal jeung kana uleman jalma miskin. Rasul pangkatna diulem ku hiji abdi sumping Kang. Jadi nu miskin nu ulem ulah kagok nu beunghar ge ulem. Ieu mah cenah pejabat ieu mah ulama ulem. Duh cenah isin tong isin ulem. Rasul diulem ku hiji abdi sumping. Dawatal miskin jama miskin eta ngulem ka Rasul sumping Rasul
di ulam ieu mah ge bisi roboh cenah pala laur. Ting datang ulah kitu Kang. Asa teu pantes awak teh datang ka imah eta teh mah nya teu pantes aneh makhluk ku si kabahegenan. Nyebutna kamatut cenah si bapak teh sumping. Duka cenah kenan. Hatena mung datang dahara ge pasti anggeun kangkung cenah kenan. Eta geus takabur deui nya Kang tah. Pangkat Rasul sumping di ulam kuno mariskin. Diulang ulah hariwang. Diulam kuno kumabai rorompokna boh kayana sumping Kang. Non tenana gitu na awe ning di sama anyam. Henteu tina bosit jeung tina datang anggar. Cenah tagoni dah hiburan kan tagoni makan we. Lain marawis. Disebutna sagala kuno geuning Kang. Ulah dipusah-pisah datang di ulam mah sanajan kudu miskin urang ulah hariwang. Lamun urang aya rasa lah cenah eta mah pasti buras cenah. Datang sanajan buras oge nan pake maledog anjing lumayan kan. Wa maro Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wallahu a'lam wa ilmuhu wa tam.